masak Can? Bobor asak nih juga henteu ai. Aju eta emang naon? Cai ieu mah abah sia ka itu teh angkeun tah meuli beas. Nya oge hanteu abahna di mana? Teangan ka itu ka saung. Aduh, Oh lali-lali sia. bah tak balik kumaha tuh. Dek naon sih? Keur ngeunah-ngeunah nih si dia lah. Nyao tuh emang ngambek. Oh dah. Waya ya bae tuh mas eta. Bunuh-bunuh teh. Asep na kulin ya. Sabodo sia lah. Aya naon sih tah balik bae? Meuli beas ka itu, geus teu boga beas ya. Oh dah. Pakai duit deng, utang beng ah. Halo bos, enak bos. Oke siap. Oke ya. Aneh tuh. Saya. Nah, ate yang ketemu duit. Merejeki anak soleh. Dia kumaha ka mana? Kincana mah itu kudu hutang beas atuh. Lumayan. Tidak di biu. Oh, tuh di. Lah teh ka sawah. Bos nang ngeunaheun di dia. Oh, di dia sare. Bener di urang di dia bae. Enggak sih dia bae ngeunaheun. Dak si Bar. Teh emang mana? Bahasanya. Engin lu gabung di dinya. Oh, bae sari kok. Tapi bahan. Nak mana emang? Sia ka mana bae yang maneangan? Aya naon cenah naik? Ulin be atuh. Oh suga nak naktir aing deui. Tidak ingat itu boga duit. Atuh minta deui ka abah sia. Kan abah sia mah loba duitna. Pasna ayeuna mah bahan boga duit. Maksudnya oh gua mah abah sia boga. Oh, atuh aing minta heula setangun darinya. Oke. Mang, boleh. Beli naon? Ih, atuh jam mana lain deui? Mang Arif mana? Pecat ku aing, dagangan aing ngutangkeun bae atuh. Oh, teh meuli beas ya. 2 liter yang sekalian meuli laukna, jeung kopina hiji. Dimer hutang kamari ka Mang Arif 2000. Mangga sakedeung ku nyalakeun. Ya. Ah, kembalina goceng. Oke. Nuhun, Mang. Oh ya. Lumayan lah. Bah, Naon sih? tadi cuy. Ya, Tumben langsung dibere. nang nimu be eta engge duitna. Mang, punten. Naon? Manggi duit tuh. Berapa duit? 50.000, Mang. 50.000. Oh, manggi tuh. Itu dah. Cenah abah magi duit. Ih, ente mah agak sia, ente minta saya jual tembe. Duh, kemana duit aing? Duit sakit-sakit teh. Bisa beli rokok ya, aduh asuh. Tuh. Heda kurang kasawa be yuk. Dua di dieu. Ayo, ya, tapi sasep kumaha? Moal kayaknya kapanggi di jalan. Atuh, ayo teh yuk. Geus da teh nyari sawa mayangi. Dak sih kamarana. Sawa. Ih, tadi saya nu leungit urang tengan yuk. Berapa duit leungit Sep? 50.000. Turun tangan. Ayo lumayan yang jajan.
Lila deh si Abah bawa temen beas deh. Ya, kue sebelikan biasanya 2 liter. Lauk nage aya di dia komplit pokoknya mah. Cuman buka dulu. Tuh siapa? Aing teu boga duit carekan. Giliran boga duit curigaan siapa? Ah, eta aing jengkeun kopi eta di dinya jeung aya kopi hiji. Jengkeun bae. Oh. Ih, be secalageun. Oh, kitu sing loba barang hakana. Meh teh jual ade teh. Aduh, aman lah semeli beas mah. Nang. Mana ya duit lah? Ah, nanti mah sana. Can, Di mana emang Lina? ngarana we malah. Ya. Galak amat, Mang. Nyau, galak jasa. Boka makanan di sana nih. Tiada sia, kamu yak sia. Sopan santuna. Woi, sial sia, kamarana sia. Woi, sial sia. Tiada sia.